resep ya. Alhamdulillahnya. Gara ramang sadayana biasa dina lagu pantun ieu isang-isang hiburannya. Pantun Sunda. Ya. Lu laki-laki zaman sekarang terjadi, istrinya jadi TKI, suaminya gendong bayi. Olah. Dunia terbalik. Sare teu dicalana mawa peuyeum dina wadah, awewe zaman ayeuna boga apem di mumurah. Sabaraha murah teh. Eta bisa jeung beas lihirian ampun ting. Aya aplikasi micet, lamun hayang tinggal ngechat, tadina eueur lepet jadi heuras kawas karet. Lo pilih. Aduh ampun ting segala rupa Bahaya. Abong di dunia maya beungeut goreng jadi gaya, teu parawan terana sabab diedit fotona. Pipinya tak jadi glowing. Hidung jadi bodas kan. Aduh ampun ting. Kolot jadi bisa ngora. Gitu. Rana semok kurang kelon, susuna sagede balon, tempo budak bolon, video call dina handphone. Wah, bahaya itu. Ulah tak budak. Bawah umur mah ulah. Umur 17 tahun kagigir. Baiknya tuh kelas Baik. Aduh ting. Teu budak teu kolot, karesepna sok marenyot, sanajan geus rada peot, tapi napel meni nyepot. Udah ngeunah. Tengah gantel nyepot. Ampun ting ya. Eta naon anu bau sing horeng beuleum tarasi, itu naon nu munu sing horeng karesep abdi. Naon heula ketak. Bolu. Aci awi naik motor, make jaket, make koboy, tepang deui jeung Kang Otoy, nu kasep siga kaperboy. Tanah manging dina majalah mana? Laporan beneran. Aduh, di Bogor loba jajanan tirana gemoy, Otoy seniman jalanan, mantana Angel Karamoy. Aduh, gelis Angel Karamoy, ya ampun ting dan mending dan Braun Jauh sakitu oge cekapan ti abdi nu kasepisan, punten ka para iwan pilih aya kelepatan. Wassalam.